Nah jadi dia juga nama asalnya kayak supaya orang diijabahnya orang sing ngarasakeun aya na Allah kumaha tuh cara orang datang ke pengajian geus duduk perkara jadi dipilih datang menang pangapura Allah diung menang rahmat Allah balik mah mawaridho itu eta hebatna nu majid teh cuma tuh karasana yang di akhirat tapi di dunia geus kaciri cirina amal orang diterima ku Allah teh di dunia teh nyaman seperti ngariung teh geunang nikmata cara Allah nuduh dengan amal mana diterima ku kamu teh di dunia kene geus nyaman jadi ambrok babaturan nah malah ublok geus ngaji oge tuh eta jadi nuduh eta teh amal diterima ku Allah hadiahna teh kitu bagus mah can di akhirat eta kaina dina radio membuka dieu ya rek roti sarua ari roti teh kumpulan doa roti teh kumpulan doa anu disusun ku jami-jami soleh namun nyusunna habib al-atos nanti roti lamun nyusunna di al-hadat nanti roti al-hadat itu memang arah kumpul tapi jangan kumpulan doa jadi berarti sasadu ka Allah kumpulan doa berarti sasadu ka Allah supaya doa orang dijabah ada cara doa supaya dijabah jadi barulah kerjaman pawayangan yang nyaritakeun pawayangan barulah di alam pawayangan aya hiji perang anu rongkah ngaranna teh perang Bratayuda eta perang Bratayuda teh bisa dipungkiri aya dewa anu diturunkeun ka bumi ngaranna teh Batara Kresna jadi ari Batara teh dewa anu diturunkeun ka bumi keur ngaberesan alam dunya terima pawayangan kan jadi ngaranna Batara maka ketika ngaranna Batara eta teh dewa utusan di surga maning loka nya anu keur ngabeberes maka pada arcapada itu ngaranna Batara dina Batara Kresna teh ngabogaan gambar lepian kawas malampir geuning naon pasokna teh baskom eta kawas malampir dina gambar lepian anak Batara Kresna teh di dinya teh aya perang perpecahan perongkah antara Amarta jeung Astina ngaranna di hiji tempat ngaranna Kurusetra eta perang rongkah teh ngaranna perang Bratayuda cuma teu bisa dipungkiri anu jadi keanehan di Astina anu jadi komandan perang garda paling depan teh prajurit nu sakti gagah mandraguna ngaranna teh si Bisma jadi si Bisma teh hiji prajurit hiji punggawa anu geus diteurak ku panganan jadi bedog pedang tumbak ampul kabeh gagah-gagahna si Bisma cuma jadi masalah di Astina dari Amarta bet awewe serikali pamajikan saha serikali Arjuna jadi lain Arjuna jadi sekali bisa dipungkiri karena di gambar lepian Bratayuda tetapi pasti terjadi seperti itu benar baik pas dina waktuna terjadinya perang rongkah hatina seringkali ngawarut sakali sanjatana biji lembut kowe nya tombak nya panah nya pedang tentunya kenyang hadepan dua batu tunggal jeung si Bisma anu jadi masalah nama eueuh pakaran anu nempang hiji-hiji acan
uga-gaga si Bisma. Jadi pedang tergerak, kopak tertembus, panah mantul. Akhirnya seringkali kawalahan ningali si Bisma anu tergerak kebakaran coba santriman gabuna. Akhirnya si Bisma nyerang. Begitu si Bisma nyerang, seringkali lulumpatan di kuda-kuda ku si Bisma. Cuma lumpatan seringkali ngakira katu tangan Batara Kresna nyumput cek Batara Kresna mereka mana kaulah rek nyumput. Ini siapa kayak nyumput cek bahasa ulama kaulah bisa nyakarupan si Bisma santriman Mandra pakarang anu kepan senjata anu tembus kaulah kawalahan cek Batara Kresna bijil anjeun dina panyambutan anjeun lalapan teh bijil anjeun dina panyambutan anjeun bentang panah ku anjeun sambat dina hate anjeun kami. Jadi nyebutna teh Batara Kresna sambat dina hate anjeun kami nya sok didinya sambat dina hate anjeun kami. Jadi eueuh anjeun tapi aya kami. Jadi si seringkali teh begitu si Bisma mengejar-ngejar umpat ngabentangkeun panahna dina rasa seringkali eueuh seringkali nu ngabentangkeun panah teh saha Batara Kresna rasa Batara Kresna. Jadi eueuh seringkalina leungit tanpa hilang tanpa karena jamrek anu aya dina rasana tapi dina rasana seringkat eta Batara Kresna. Ayeuna begitu eta panah dibentangkeun cut eta tembus kana jantungna si Bisma terus langsung dah garisna Allah Bisma gugur nah gitu. Anu jadi pertanyaan kunaon ketika sampai ambrok jeung Batara Kresna sampai nyambat Batara Kresna seringkali pada pedang sarua tobat sarua panah sarua kunaon untuk hiji-hiji aja itu jadi masalah. Tapi ketika nyambat Batara Kresna didinya tembus panah sanajan hiji karena jajangkuna. Nah jadi dia judul nama kasarana ya supaya orang doa orang diijabahnya orang sing ngarasakeun ayana Allah kumaha cara kieu urang datang ka dieu dikersakeun ku Allah gitu diukna didiukkeun ku Gusti Allah gitu ngariungna diriungkeun ku Gusti Allah gitu. Ketika orang maca roti dikersakeun maca roti dikersakeun ku Gusti gitu. Maka ketika ya mengatakan astagfirullah rabbal baraya kita namanya asbunallah. Jadi ketika baca eta sing ngarasa urang teh dikersakeun ku Gusti eueuh urang sadarana kersane Allah itu carana. Jadi ketika orang maca naon ngadua naon insyaallah tadi dinya ketika eueuh urangan nu aya wumpul Allah maka insyaallah doa tembus kamu gaduhna. Aya teh ijabah doa teh Allah lain. Jadi urang diungna dikersakeun ku Allah ngariungna diriungkeun itu orang-orang istimewa biasana nya urang teh manusia pilihan nya ngadoa dikersakeun ku Gusti Allah gitu tangke nu ijabah doa Gusti beda aja doa urang lamun urang ngadoana urang nu dieu mah kalau si cepot teh geuning aya dina film Asep Sunanggan aya dina golek kan begitu kana arjuna mah tembus katanya giliran kana si cepot mah naon kana balik deui anu eta tinggal kamuter we katanya wah eta kaparan. Jadi doa urang lamun dina hati Allah mah kawas jam paling si cepot katanya wong anak kuwi kalah muda-muda ke si cepot ini. Eta gitu sarua. Jadi cara ngadoa gitu.
insya Allah. Jadi lebih ke kurangnya, yang kurang teh ayah Allah. Anu ngersakeun kahirupan urang teh hirup-dihirupkeun ku Allah, mati maut. Ieu teh manusia pilihan anu ku Allah menang milih. Demikian kamari ngaji, bisa ngayung, bisa ngotiwan, bisa marhaba. Ieu teh manusia pilihan Allah ieu teh. Sabab saya pikir mana tadi tulungan ku Allah. Ya, tak seperti itu. Ngan meureun cara ngariungkeun Allah urang teh melalui sebuah proses. Dan eta beda proses. Ya, ujung-ujungna mah ayeuna. Aya proses mah atuh ngaranna ge proses menjadi masalah proses. Kan ayeuna ieu hikmahna karasa teh eta. Hikmahna teh ieu teh manusia pilihan Allah sadayana. Makana biasakan urang yang hirup urang teh dikersakeun ku Gusti sariring-ring dumadi sarta saparipora teu aya daya upaya ami kersane gitu alhamdulillahnya. Nah, jadi sing salirana rasa eta teh aya yang aya Allah dina kahirupan urang, aya Allah dina kahirupan indah. Takkan itu nate, namun ayah Allah dina kahirupan urang teh diberi semangat ibadah, diberi semangat. Jadi kadorong, karena malam rebo ayeuna, malam rebo hareup geus dipikiran gitu. Jadi ayah semangat seperti gitu. Malah sakeuleur lamun ya besok nanyakeun cing, poho euy kitu nya malam ayeuna teh urang ya Jumat malam Jumat rek wakilan gitu. Bakal nanyakeun sabab aya cahaya anu dibikin ku Allah karena hati urang. Yang kata cahaya teh insya Allah lamun urang bisa ngajagana jeung ngaraksana bakal salirana bercahaya gitu. Ketika hati urang geus bercahaya, maka hirup urang bakal gabung ke makhluk-makhluk yang terbuat dari cahaya naon? Malaikat. Itu makanya mana semangat kana ibadah. Aya ngaji, aya ngariung, aya ngotinan, alus teh nya. Nah jadi gitu biasa dina hati urang aya Allah anu boga skenario dina kahirupan urang. Ya asli kasarana eueuh goreng. Kadang-kadang cek jelema goreng cek Allah mah teu sia teh istimewa manusia wa unggul teh. Eueuh jeung pilihan Allah itu lebih baik. Cantang teu jelema anu meunang teh untung cantang teu untungan keneh kurang gitu lainnya masing-masing pilihan. Alhamdulillah sebenarnya dinikmati disyukuri gitu ya. Alhamdulillah ini sebuah kemenangan sebuah kesuksesan. Lamun diduitkeun mah aduh teh Tuhan teh diberi miliaran ge mah sababna sadina urang hirup ngahiji makhluk yang terbuat dari cahaya malaikat. Tinggal orang bersyukur dinikmati bahwa kita sukses. Kita sukses orang deh makhluk sukses ya itu lainnya. So kadang-kadang dina hiji waktu orang alir tentunya bakal jadi perbandingan dina hate urang. Alhamdulillah ini manusia pilihan. Alhamdulillah sekarang ini bisa tadinya gitu. Jadi sing sadirana hirup urang teh sing aya saha aya Allah nya. Kemudian nalika ngadoa tadi teh urang dieu sing asa didieukeun nya maca rotin sing asa dikasakeun maca gitu tangke ku Allah ngaijaban we Gusti insyaallah bakal karasa amis bakal karasa amis indah bakal indah nya bener teh mudah-mudahan we nya sing istiqomah amin. Setelah sabutnya lagi mau panjang-panjang deui sabari ngobrol nya. Nah dia Pak Rasid abah dia kan butuh solo nah hikmah itu sebenarnya. Jadi judul nama pengalaman hirup. Nah jadi kieu lamun urang nyaritakeun Jakarta karakter adul tapi jelema pulang balik ke Jakarta, cicing di Jakarta, nyaritakeun Jakarta pakai gitu. Lamun aya ustaz cenah mah nyaritakeun haji wadul. Tapi sanajan jelema bodoh manehna balik di Mekah nyaritakeun Mekah jelas gitu.
Nang sabana hirup urang dibutang, dibanting, dilalakkeun dikitu ame nyaho kaget kahirupan gitu. Itu tuh ame nyaho kan kahirupan indah hidup itu. Diuji orang kan kudu asupna kawah candra di muka orang gitu lainnya. Indah hidup ya halaman ceri halaman kecewa sekolah itu mau lulusan di dalam tadi uji mana di mana pelulusan yang hari-hari ujian itu pun amis ya pahit gitu lainnya nyeri gitu lainnya meninggalan tapi ujungnya tinggal manis ujungnya buktinya aja nanti kan ya orang bisa ngaji nya bisa ngariung nya bisa dikiran bisa rotiban nya di sebuah anugerah mencampurkan tapak kurang sisi kemana sadayana bandingkan rasa pembina alam kehidupan rezeki bakal kawas hujan rezeki bakal kawas cair sehingga Allah nutupan rasa kabeh kebutuhan riweuh mengadakan dunia. Nah, ari dunia teh apa? Makna ari jelema deukeut jeung Allah ku Allah yang dikorekkeun. Komo jadi kakasih Allah nya anu bener taat ka Allah makna Allah rek ngorekkeun. Caca kabeh kolot-kota teh rezekian. Komo urang ngangeureun cara mereka sesuai jeung kahayang urang. Jadi Allah mengatur sebab Allah lakukan dunia karena kehidupan urang. Lamun urang mengutamakan hayang wae nafsu, tapi rasakeun pilihan Allah itu yang terbaik. Gitu ya. Dan sing komalnya ya orang-orang manusia pilihan bisa pilihan di bagian di rumah aja tadi nyempetkeun ya aja tadi yang mau tadi. Setelah saya itu kurang ada dina doa abi diberi cara doa khususnya ya abi nyebut ya Allah 10 kali ya Allah nu kahiji minta dihampura dosa kali rumasa teh bukan dosa di ngomoranya dipikeun ka ayeuna dumu ngomongkeun batur mah can dosa urang bobogohan ka asep teh nya lamun kita ulah disebut dosa sia bobogohan masih menjol, artinya suka mengismat mereka kita rumah. Kamu didoain ternyata lagi jujur ternyata susah. Hari dong, artinya orang pesan mengajar. Mulai buat dosa, loba dosa, anu geus katutupan ku waktunya, katindihan ku jaman, urang pokok tapi catatan Allah makan aya. Makana nu kahiji, ya Allah nu kahiji, minta dihampura dosa. Ya, dosa orang, dosa pemajikannya, dosa indung, dosa bapak, itu dosa sarana weh, ya, dosa keluarga, mesti hampura dosa abdi, dosa indung, dosa bapak, dosa keluarga, ya, kayak kita, tidak boleh. Nuka dua, dinaya Allah nuka dua, ya Allah jadikan abdi jalan anu taat, jadikan jalan abdi jalan anu taat, naik ibadah, naik ngaji gitu, ya. Baik silaturahmi kedua kan minta dijadikan jadi jamaah taat nu katiluna hajat nu katiluna mah Gusti kabulkeun hajat abdi sok naon sok mungkin aya hiji cita-cita anu can laksana aya maksud anu masih kene katangguhkeun dina penting dia sasadikeun ka Allah nya Gusti abdi minta sok teh naon nya Gusti abdi minta be dina nalika teu kapanggih ku urang oge bakal kapanggih ku anak icu misal pasing yakin nya teh peperangan urang teu kapanggih ku urang oge bakal kapanggih ku anak icu teu panggih-panggih deui dunya ku Allah disimpen jadi mutiara di akhirat kita hari doa ya begitu jadi ya Allah kahiji minta diampura dosa ya Allah nu kadua minta dijadikeun jalmi anu taat ka Allah yang sebenarnya ibadah ya Allah katilu kabulkeun hajat sok hajatna dijabkeun ka Allah ya eta dina doa khusus Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina